Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana. Kumaha damang? Ibu sok ngadoakeun hidup sadaya sangkan salawasna aya dina kasehatan walafiat. Amin ya rabbal alamin. Hayu urang semangat diajarna. Sate acan dimulai, siapkeun heula buku catatan, alat tulis, sareng konsentrasi hidup sadayanya supados langkung maksimal nampi ilmuna. Tong hilap oge baca basmalah sareng doa sate acan diajar supados ilmuna engke langkung barokah. Murang kali sadaya, dinten ayeuna urang bakal diajar ngeunaan macam-macam iklan dumasar fungsi jeung strukturna, ciri-ciri iklan jeung wawaran, sarta hal-hal nu kudu ku urang diperhatikeun dina nepikeun iklan jeung wawaran. Yuk urang pedar hiji-hiji materina. Harti iklan jeung wawaran. Harti iklan nyaeta warta pesenan pikeun ngarojong atawa ngolobarea ngeunaan barang atawa jasa anu ditatawarkeun. Biasana dipasang dina media massa saperti koran jeung majalah. Sedengkeun harti wawaran nyaeta naon-naon bae anu diwawarkeun atawa dibejakeun ka balarea. Tujuanana sangkan wawaran atawa berita anu diumumkeun nepi ka jalma anu ditujuna, utamana mah masyarakat. Wawaran teh bisa ditepikeun ku cara lisan, bisa oge ku cara tulisan. Iklan versus wawaran. Jadi sabenerna iklan jeung wawaran teh masih sama-sama atau pada-pada nepikeun informasi. Tapi mun iklan mah leuwih nyoko kana mangaruhan atawa persuasi tur dagang atawa bisnis. Gitu murang kali sadaya. Jadi iklan teh bagian tina wawaran atau bewaranya. Sanajan kitu, tetep aya bedana antara iklan jeung wawaran. Perbedaanana aya dina hal-hal nu ditulis dina gambar ieu. Sok sing tenget macana tong hilap diserat supados hidup sadaya langkung ngartos bedana iklan jeung wawaran. Tah ieu aya contoh iklan layanan masyarakat sareng iklan promosi kuliner. Tah paminu ieu mah nyaeta contoh wawaran. Di tengah-tengahnya kumaha contoh wawaran? Tangtosna langkung benten kan sareng contoh iklan. Pami iklan mah tadi kedah aya gambar, kata-katana kedah singget. Tah pami wawaran mah sapertos kieu. Mung sekedar kata-kata hungkul sareng panjang lebar. Rupa-rupa iklan. Rupa-rupa iklan dumasar fungsina aya 2, iklan sosial jeung iklan dagang. Iklan sosial atawa iklan layanan masyarakat nyaeta iklan anu tujuanana keur mangaruhan masyarakat sangkan milampah kagiatan anu hade atawa ulah milampah kagiatan. Sedengkeun iklan dagang nyaeta iklan anu ditujukeun sangkan masyarakat meuli produk nu diiklankeun. Rupa-rupa iklan dumasar wanguna aya 3, iklan baris, iklan sandi, jeung iklan kulawarga. Maksudna kumahanya? Iklan baris disebut oge iklan mini nyaeta iklan leutik tur singget anu diwangun ku sababaraha jajar. Iklan sandi nyaeta iklan anu dibarengan ku tanda khusus atawa sandi anu kudu dicutat ku nu macana sangkan sumber pananya atau jawabanana babari kanyahoan. Iklan kulawarga nyaeta iklan anu eusina mangrupa warta pikeun kulawarga saperti kalahiran, tepung tahun, kawinan, jeung saterusna.
Ciri-ciri iklan jeung wawaran. Ciri-ciri iklan. Kahiji, ayana judul atawa jejer nu diiklankeun. Kadua, kalimahna parondok. Katilu, kecap-kecap nu dipakena jelas artina. Kaopat, sifat nama ngaruhan. Kalima, tujuanana pikeun narik ati jalma lian. Kagenep, carana bisa ku cara kaleulewihi atawa rahul atawa hiperbol. Katujuh, biasana nganggulkeun produk barang atau kagiatan nu diiklankeun. Ciri-ciri bewara atau wawaran. Ciri kahiji, judul bisa aya bisa henteu. Kadua, aya jejer nu dibewarakeun. Katilu, aya eusi nu dibewarakeun anu ngawangku ngaran kagiatan atawa barang nu dibewarakeun, tempat jeung waktu kagiatan, tujuan bewara jeung panitia kagiatan. Hal-hal anu kudu diperhatikeun dina nepikeun wawaran. Lafal, cara ngucapkeun huruf kudu bener tur jentre. Utamana lafal e, m, n, g, h, k. Tong nukikeun katibaliknya. Volume, halon atawa ngoncrangna nyorakeun kecap atawa kalimah. Tong diheum-heum atau haharewosan. Intonasi atau lentong, naik turunna lagu atau wirahma nyerita. Tata krama nepikeun wawaran. Kudu make basa Sunda anu merenah tur sopan. Sikap urang waktu keur nepikeun kudu hade. Wawaran anu ditepikeun eusina penting keur dipikanya hukum batur. Wawaran anu ditepikeun eusina kudu bener lain beja bohong. Lamun keur nepikeun wawaran ulah sieun lamun aya nu nanyakeun. Tugas. Jieun review materi sing lengkap namung singget tur jentre. Pami tos rengse fotokeun terus kirimkeun japri ka ustazahnya. Batas waktu ngumpulkeunana dinten ayeuna tabuh 2100. Alhamdulillahirabbil alamin. Hatur nuhun kana perhatosanana. Tong hilap kempalkeun tugasna. Oge jaga kesehatan, rutin ngumbah panangan ngangge sabun, tur nginghilap ngangge masker kamana wae oge. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.